luar biasa. Enak mewah dan heula.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مؤمنون الذين هم عن اللغو لفروجهم حافظون إلا حافظون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing ayeuna tiba ka anjeunana. Insyaallah anjeunana baris didahupkeun ti handap sausap dampak. Laula nadarallah asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, hidup tanpa cinta bagaikan malam tak terbintang. Dakang Nurrahman tenang hati. Alhamdulillah sungguh itu ada pembacaan, tidak ada kasima itu ketinggali itu ya orang India di hareup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ahalanika wa ramasifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2025 insyaallah dinasah berberkahi badi langsungkan akan pertikahan antara Ananda Surahman putra Bapak Ukir Kalebu di palihan Sinar Galika sareng Neng Yesi Rahmawati putri Bapak Dar'an Kalebu di palihan Cipatat. Mudah-mudahan ayat dina kelancaran keberkahan terutama senantiasa ayat dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena seserangan tauhid dan awali kawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna paten simpul kapunten makasuhun. Pamunut doa di sadayana ukiduna paetan biasa tertib biasa ngajagi paten suanten semen sembari sementawis paten berlangsungna akad nikah supados aya dina kahidmatan rojongan doa oge katertiban paetan biasa utamikeun kana nyapena paetan kahidmatan kangge ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dilahirkeun di Tasikmalaya 30 April tahun 1884. Siapa tuh anu kadua nami lengkap sama perisi sareng Neng Yesi Rahmawati rasanya nami bapak kandungna sareng bapak saha Bapak Dar'an. Anu paling mana Bapak Dar'an? Siapa tuh? Kapoin Bapak Dar'an. Ada kapoin Pak? Kapoin. Sing sakat sakat. Nami ibu kandungna nih sareng ibu saha? Ibu nani aya kene Neng Yesi sebagai wali dina akad nikah ieu bantaran sareng Bapak Dar'an nyarita. Terus Bapak Dar'an eta nya. Siapa tuh nuhun saksi tiwa wakil keluarga mempelai pamuka. Oh alhamdulillah itu Pak Ajengan. Oke saksi tiwa wakil keluarga mempelai istri sami sama Pak Ajengan. Oke sana sami hadir ke takseni karena acara nikah anu satertib bade dilaksanakeun. Mas kawin anu bade pasikeun dina akad nikah ieu mangrupinana. Masa saudara luar biasa. Sekali panten pergi kauninga mas kawina atau pimahana mangrupi perhiasan emas anu seuna 20 gram dibayar ayeuna anjing ayo nasihat mana siap wali anu percanten ka Sinar Galika mana mas saya teh ya Untuk kafir kali Mas. Siap atur nuhun. Oke. Percanten lah kalau Sinar Galika. Sakadi tan bahana mas kawin ngangrupi perhiasan emas seuna 2 program dibayar kontan. Kaya perasaan akadika cari antaris Bapak Wali sareng memperpamakan Bapak Payun dan seperti batangan. Oke. Nanti inilah Bapak Wali, 2 panah Bapak Wali ngapit 2 panah Siap. 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 Pilih kira Bapak Wali Bapak. Payun 2 anak. Bapak santai desa. Sing sakit kira perut turun diadikeun. Alhamdulillah. Socana Pak atau sampai Surahman. Ieu mah kubanaid. Atau sampai aja. Latihan apa? Latihan. Fokus nyantai bapaknya, bapak mengucapkan ijab. Upami tos selesai kata ijab tunai atau napi kontan di Bapak Wali langsung dibawa itisol nyambungnya kontan tarima abi nikah. Cobian Narima Pak. Narima. Iya siap. Kena naon tarima ge? Mangga eta Bapak siap. Ya bisa. Tarima aku narima. Maksudnya sami-sami kene. Ngapalkeun nya. Cobian kabulna. Kontan. Keras. Terus Yesi Rahmawati binti Bapak Dar'an pelayan mengomaskan perhiasan emas dibayar kontan 20 gram atuh. Alam kayak tenang. Siap Pak, ketinggalan Pak Iba siap bisanya. Siap adanya. Diuruk Pak. Kalayan nganggo mas kawin 20 gram emas dibayar kontan. Ada situ? Siap. Oke. Siap Pak? Oke. Bapak Wali mah kantun ikutnya. Nirukeun sapotong di sini beuring. Baik dicobi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Surahman bin Ukir kaula nikahkeun kanjeun anak tegas kaula Neng Yesi Rahmawati mas kawina ku perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Atuh naon? Latihan kan.
Kan tadi mah. Katinggalna ieu mah tos sigapnya. Tos sigapnya. Mung teuing mayunanya kontan tarima. Teuing mayuna. Oh gitu aja. Tinggi mikanya. Sieun. Cekas. Cekat. Kada panjangkeun mah kontan. Kontan. Aku dikeun gue. Siapanya? Siap. Lepaskan panana, lepaskan. Alhamdulillah. Bapak Sasi kami dilangsungkan akan pertikan ieu tayahan ngomongan biasa dilaksanakan. Alhamdulillah sateusan akan dilaksanakan. Bil barkah urang kupingkeun berkahut panikan insyaallah berduikeun ku salah serius bapak. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum. Mana Bapak Wali bercepat dengan salam mulai pamoga. Sadatan orang seserangan asal pakil warsulah dibacakan kumaos dan syahadatain di awal tahun basmalah amal dirinya seserangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetap Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Surahman Jang bin Ukir. Jang Surahman bin Ukir. Kaula nikahkeun ka anjeun. Kaula nikahkeun ka anjeun. Anak teges kaula. Anak tegas kaula. Neng Yesi Rahmawati. Neng Yesi Rahmawati. Mas kawina. Mas kawina. Ku perhiasan emas. Ku perhiasan emas. 20 gram dibayar kontan. 20 gram dibayar kontan. Tarima abdi nikah Neng Yesi Rahmawati binti Bapak dan Angkalayan nganggo mas kawin 20 gram emas dibayar kontan. Kumaha Bapak saksi? Amin. Doana mangga Pak. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم عليك بالذنوب كما علمت ادم وهوى وكما علمت يوسف وصالحه وكما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الكبرى اللهم لنا ومن خير وبركه ولينا والسلام والجنه اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل سبيل الرحمن الرحيم الرحيم ارحمنا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aing bojo AA. Aing bojo AA. Iya AA. Iya AA. Nupang kasetna. Pangkasetna. Nupang solehna. Nupang solehna. Nupang bodasna. Nupang bodasna. Ayeuna AA. Ayeuna Bade mayar mas kawin. bade mayar mas kawin. Nu disebat tina akademi. Nya asal ademe. Nu disebat tina akademi. Nu disebat tina akademe.
mangrupi perhiasan mangrupi perhiasan emas anu seueurna 20 gram anu seueurna 20 gram bayar kontan. dibayar kontan. Mudah-mudahan janten kamaslahatan janten kamaslahatan kamanfaatan kabarokahan dunia akhirat mangga nyanggakeun nampi aa kakang Mas Ai oge nupang solehahna nupang montokna nupang nupang manisna mani percaya diri karena mas kawin mau disebat nemek mudah-mudahan dianggena janten kamaslahatan kamanfaatan kabarokahan dunia oge akhirat amin. Pastikan Adam kene Pengenlah. yes ya dokumentasi kene lama Senyum. Atas cakap, mana simpan. Allahumma ini as'aluka khairaha khairoma mahairoma yabaltaha alaiha wa wa a'udzubika a'udzubika min min syarri syarriha wa syarriha yabaltaha alaiha. Sok sun kening na. Sun kening na. Sok sun kening na sok. Halal. Sok ya. eta mah hai Sok ya. siapa tuh alhamdulillah pentenangnya kau apa nanti saya ingin dua buku nikah dibayar di antara sampingnya dua buku nikah duanya satu yang izin di soal namun saat acara dua buku nikahnya dipastikan ke masing-masing ke asalkan ini dua buku nikah perlu tahunnya ayah sekat taklik sekat taklik janji suami ayah pantas dan suami tisah dia yang sah neng yesus naon si putra bapak sah Bogor tuh kan ya sih alhamdulillah Bogor aing teh malam mana siapa tuh sebagai suami siap mempergori istri yaitu Nang Yesi menurut ajaran Islam menurut ajaran Islam 4 poin utama anu pernah dijaga dilaksanakan kayak itu pernah hampir sang istri 2 tahun berturut-turut siapa ayah izinannya peminta luar keterimanya anu kedua siap memberikan nafkah lahir sang batin lampat nanti dosasinya bersantannya ke orang sinar galihnya anu katiluna tidak pernah melukai mencerai nyakiti jasad-jasad misalnya sekedar di los-los ini anu kaupatan penyembuhan kasar musulah hari-hari kasar musuh pada orang di ayahnya selama 6 bulan berturut-turut kita ini gitu ya upami salah satu yang dilanggar kenapa nyata upami dibuat penyuaian tadi bertantanya 2 anak soleh sarang soleh yang kaya lengkapnya dia suatu nanti di dunia 2 sama mana dia tahu saya singkatan bismillahirrahmanirrahim.
tambih berat beungkarnya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para ngaturkeun kitu. Alhamdulillah kami kaparantos laksanakeun, mudah-mudahan mangkal kedua dengan pasaran sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Bahagia dunia serta akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama kantor urusan agama Kecamatan Pucung Gambir Nabi Karang karena salah kantor kasayana. Oke tawakuf lokasuhun karena salah kantor kehidupan kealparana karena secara hidup acara kadidaya urusan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa baraka wa jama'a bainakum fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajalah kena prosesi adat Sunda anu lakukan di payun anu dari kawitan ku Sumpah bagi kaya 20 bagi di pungkas sawal pangaden anu pangaden Bismillahirrahmanirrahim diwajib lestari di dalam bangsa dan dunia tidak dapat hidup arati lawitan bangsa dia tentu merampung tuntas paraga belanjari peruntungan mudah bayar kehidupan kisah nambah secara bakti kapangeran ini hidup secapian jauh dari awakan bayang keku hidup yang dirasa kekesulitan oleh beri sehingga lepas ambil dan merasa keku hidup yang ayunan hidup dengan seperti hidup anu hidup selama bulan kelaminan ia abdi putra-putri nama hapunten abdi tidur susah lampu dihampung sehibas gampang ketisah ketes ampunkan sadari mukia memacu para panapun rumah was ketinggikan awawadi jauh dari kan apa-apa hapunten abdi mama hapunten abdi dirangkul naik mamana Inci anaknya mesti tarik hati cuman mama Dede-dede gelis kasih Harita dibangsa hidup meliwat bari kekarasa Aina hidup gestincak Aina lunas kaubaran Nah anaknya sing tenang aja dulu Hidup mama selawas nama melangkah hidup gelis kasih Atas jika neng Lajeng aina hidup malih kapal konak nama hidup selang-selang Betul-betul bapak Hati telah usah penampak dihandap sehibas bapak rumah api sendiri pada hutan mana bapak betul ada duaan pandangan anu kuat seputus pandangan bapak anu nasihat tapi terhubung pemelantarina bapak mungkin coba ke abah ini kalau kita sudah bapak melupa coba terhadap Allah bikin abdi doa amin ya rabbal alamin dengan keinginan bapaknya Gelis kasih keheman bapak hidup beribadah malah terlingsir hati angsa ligarku bangsa sebenarnya tapi semacam itu hanya bapak pernah ngajarku bakti waras ngajarku bangsa berani anaknya sekarang diajar muda Prabu kalau sehidup pelawar bangsa di akibat rambutnya bapak sekarang bapak habis di rumah tangga adik rapi pemilik adik keturunan Islam adik jasa bakti ke abdi Gelis kasih anak oleh jeng bapak bapak rindu anaknya rahai mana macam bapak gerakan dan pakarangan hatur nuhun bapak atas cekapnya tamu sengkem mama nyerak sabana hiji mama cekap bapak hiji teka iwa kali wapen teacan kaheula mama sami nyerak bapak sami hiji satu acan dikawitan neng sareng atos terang teu acan hartosna wapen teh naon suapan pamungkas antara suapan terakhir tinu jantan induk bapak hidup sewang-sewangan oke kita dipungkasku suapan pertama suami istri ayeuna dikawitan heula ku mama hingga dipungkasku bapak mama punten pandangan
anu kiwa nyampi angkat neng sareng anak. Nah, laras dicampi kayak heula mama teh kayak bakal dihuapkeun teh aja ngambe dicampi. Mama anu ieu hadiah tah gitu. Atos nyepeng sanguna mama. Atos hiji diangkat heula mana sanguna aya. Kekirang ageng mama. Dua ditempelkeun dina lambe neng sareng anak. Tilu dituak hiji dua tilu am. Hatur nuhun mama. Neng aa salim heula ka mama. Cekang. Mama, hatur nuhun tiasa kali heula ka palih bangkar mama lajeng ayeuna kabeli ke dipasieun eunang ke wayahna. Panangan anu kiwa sami bapak sanertos mama tadi dicampi angketna. Mana angketna laras teh heula aa tong kali dihuapkeun ka acan. Hiji kumaha cenah bapak diangkat heula sanguna aya. Ayah, dua ditempelkeun dina lambeina, tilu dituang, hiji dua tilu am. Hatur nuhun bapak, salim heula neng aa ka bapak. Tahan heula atuh sakedak heula. Nah, gitu hatur nuhun mamah bapak. Nah, gitu laras bapak. Pananganna silih cepengan anu palih kiwa. Tah, gitu. Tangan anu katuhu disilangkeun. Nah, sanes ngajak panco. Kitu aa ieu kaluhur neng sami tah kitu. Keheulanya kanggo panganten mah benten aturanana nya perhatikeun. Hiji diangkat sanguna, dua saling tatap menatap, tilu dihuapkeun. Tapi teu acan teh heula. Name aturannya, name aturan. Paham neng aa paham? Paham. Hiji kumaha cenah hiji? Dua mana matanya? Nah, gitu. Tilu hiji dua tilu am. Badang merecang, urang ukeun heula. Kayaknya kamu panganten mah ditutup keneh. Mana tadi akuan atos nyana hiji sewa? Atos, sok ditojoskeun. Ngaleueutna sami sapertos tadi. Disilangkeun ieu aya, aman, aman. Disilangkeun deui sapertos temeh kena tong karusuh. Panangan anu kiwa silih cepengan. Kumaha cenah tadi? Tah, gitu. Neng majeng. Kumaha? Tah, gitu. Hiji, dua, tilu mangga dileueutkeun. Atas sekap. Haus mama tuh aja dipasieun eueuh tadi. Atos. Mama beli bade masing-masing. Beli bade diseepkeun eueuh tah. Nanya ke mengasih. Atas sekap. Cekal. Urang lajeng kana proses adat Sunda anu anak putra ibu putra bapak keheula can sing lagu mati
biasa nanti kalau berita akhir ayat tidak wawancara. Kabar Sekali dia nungguan. enak mewah. Enggak ada lah. Suara kok. Kumarti bahasa na akun perkalian jalan tah eta teh sababi hikmahna Allah nasrikeun Allah ngagelar ngansur abdi sumawona berendrana kumaha bapa urang bangun jantan ayeuna ibu urang Berikan Setia Music Production. Sendiri ibu besar seperti sejak mendengarkan oleh sang dibesarkan curi membantu sono tersebut hati Setia Sound System bagi dibantu diberi review oleh Kak Asurahman harus barang-barang jangan keluarga Setia Power Hormat ayah kalau batang atau mohon Kak Ibu besar yang dapat masa dirawat di akhir acara bagi hati mohon karena tadi di bentar lagi materi mungkin kita saku Allah anu baharuh marah baharuh liu anu bagi baganda amin ya rabbal alamin sakitu anu hati-hati habis nabilah yang kelepatan selokuna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga studi